Mama neng teh lapar, cenah hoyong mam sareng daging dikecapan. Muhun neng sok mam sing wareg. Teh ieu kaleresan aa oge bade angkat ka gunung ngala awi. Sakedap deui kapan tareh boborannya, ieu teh awi babancik di payun tos sareksak tos barobo. Janten atos we aa teh ka gunung ngala awi sareng wargina keneh. Tah neng nuju emam, aa mah tos angkat ka gunung, abi mah bade beberes we di kamar ieu teh. Sareng kaleresan tos barauh hapeuk ieu teh nya urang gentos we ieu teh sarung bantal sareng gulingna. Di dieu oge neng Zahra tos beres cenah mam nanya kaleresan mam na teh nyalira. Tah kitu neng nya mam teh nyalira tos ageng ayeuna mah teh kedah dihuapan wae. Muhun cenah mamah kapan neng tareh sakola kedah pinter. Neng mah. Tapi anger we murang kalih mah nya ayeuna hideung teh hoyong dihuapan deui. Atos we lah tuh ieu beberesna tos beres di kamar mah. Tah kaleresan oge abi di dieu nuju ngagodogeun iwung atau rebung nya teman-teman. Ieu teh nu kamari di alak waat di gunung. Janten sameme dipasakna kedah digodogeun heula ieu teh micin anu pahitna. Tah ieu oge abi nuju gegeroh neng teh mamah cenah hoyong susu, mamah cenah hoyong jajan. Muhun atuh hayu neng niap hoyong meser susu mah urang angkat.